langkah. Luas. Ka mana? Kan? Ka mana? Arek ka ATM. Ek mau duit. Lain naik mawa duit. Naon atuh? Puguh, mamang teh caritana teh ieu teh di masjid. Bapak DKM menang WA. Terus WhatsApp. nya. Bapak Bupati. Arek mere sumbangan ke masjid. Terus Tapi kan mamang ngarti. nya Si engke minta nu 10%-na, nya mamang arek nyairkeun heula ka ATM. gitu. Gitu. Moal mungkin mang bupati Ae. arek ngirim atau arek ieu sumbangan nepi ka lewat WA. Tah, tempo DP na Bapak Bupati. DP mah babari ngadownload mang tina Google. Tuh saya mah asli atuh. Yo, mamang masuk mereka doang aya di bagian teh. Kieu we urang tanyakeun ka ahlina jeung urang yuk. Asli ya mang. Geus milu heula, hayu. Tah, milu ka mana? Tanyakeun kan ahlina hayu. Bisi ka bobodo. Tah asli ya mah asli. Mamang matinya ka bupati hoak eta teh. Urang tanyakeun pastikeun heula, buru naik. Aduh. Assalamualaikum, Kang. Haturan. Magani Mang Pentil. Mangga linggih. Ngopi Kang. Punten ka Manawi. Ieu teh kieu. Abi teh tadi jalan. Anak jeung si Mamang teh karos kuring teh ka mana tuh, Mang? Teh ATM cenah transfer. Teu aya naon. Ieu rek nyumbang ka masjid alus, Mang, teh nyumbang ka masjid mah nya. Eta jangan nyumbangna melalui saya. Ieu cenah Pak Bupati ngawe cenah. Minta sumbangan kuring teh. Wah mungkin, Mang. Asa moal mungkin. Dia teh kokoh mereka doang. Nya. Geus ameh yakin yang percaya mah. Ayo orang datang kanu ahlina urang tanyakeun. Tah Mang, sok taroskeun. Tah, Ci kumaha kronologina Mang Itu eta carioskeun. ai mamang teh biasa di masjid. Di masjid. Alhamdulillah. Ai sur pada KM deh cenah aya WA di nomor Bapak Bupati. Cenah bahwa arek aya sumbangan jang masjid. Ai pamikir mamang teh bila mana aya sumbangan sok biasa 10%. Mantakna mamang teh arek ieu 10%-na cenah arek dikembalikeun heula kitu geuningan. Tah ai ceuk si Akang tadi di jalan. Wah bisa wak kumaha da ieu nomorna Bapak Bupati. Amarna ge Bapak Bupati. Mamang teh kayak kapasea jeung si Akang teh. Manggani Mang Pentil dongkap ka dieu kanggo mengkonfirmasi eta bilih hoak pangitan kitunya. Nah, eta kahiji. Berarti teu acan janten ieu teh. Acan. Alhamdulillah. Eta gitunya teu acan janten. Kaduana kan panginten biasa dicek. Ieu teh leres nomor Pak Bupati katana pisanes. Mung fotona hunggul pangintennya. Fotona foto anjeunna. Uhun. Tah ayeuna teh seueur modus nu karar itu teh Mang. Jabi eta moal mungkin ayeuna aya program pemerintah anu melalui WhatsApp langsung beliau menghubungi. Memang kamari ge aya informasi nu sapertos kitu, dipastikan teh eta teh hoax. Kahiji eta sanes nomor Pak Bupati, kadua bahasana ge geuninganan asa sanes bahasa beliau nu kitu mah. Katiluna ieu teh memang seueur pisan ada beberapa nomor Mang eta teh teu nomor. Aya nu ka pengurus masjid, aya nu ka yayasan, aya nu ka pondok pesantren. Nah, eta teh bisa dipastikan semuanya bohong, Mang. Itu hoax gitu ya. Apalagi yang tadi Mang ceritakan ada 10% atau segala macam, enggak ada, Mang. Yang kayak gitu, Mang. Yang namanya bantuan pemerintah mah harus semua diserap, Mang. Seperti itu. Gitu ya. Nah, eta teh Mang upaya-upaya upami dina hoax mah eta teh metode social engineering namina teh Mang. Jadi namina teh ngamanfaatkeun ku ieu di WA ku Pak Bupati. Langsung we percanten. Da masyarakat mah Kita segala rupi misalnya teh mending ieu mah teu disuhunkeun nomor rekening sareng OTP sareng segala rupi gitunya. Nah, eta langkung bahaya Mang eta upaya-upaya seperti gitu. Alhamdulillah tadi Mang Pentil pernah kelas sareng Mang Gani. Janten teh henteu janten gitu ya. Balidak lanjuti itu. Eta teh saya pisan. Kamari ge aya 3 laporan Mang. 3 laporan ka Kominfo teh sadayana atos dilaporkeun di kana aduan konten, kana aduan nomor eta layanan nu aya di pusat.
di Kementerian Komdigi mah. Wireh ari Kominfo daerah mah teu biasa. Teu aya kewenangan, teu aya tugas pokok fungsi kanggo take down nomor WhatsApp. Gitu mah teu dipasikeun kewenanganna ka daerah. Eta mah kewenangan anu aya di pemerintah pusat. Terus Sanes Kominfo hungkul, marga masyarakat oge biasa ngalaporkeun. Upami aya nomor, wah ieu mah sigana rek nipu ieu. Tos dari dilaporkeun. Aya konten di media sosial, wah ieu mah teu leres teu sae. Dipastikan itu setelah mengecek fakta, oh ini enggak benar. Laporkeun kaci mang sapertos kitu eta teh mang. kita ku Kominfo teh dilaporkeun deui ka operator. ka operator. Misalnya ieu teh layanan WhatsApp. Ieu teh nganggo kartu misalnya teh aya Telkomsel XL M3 sareng sajabina. Nah eta oge sami engke teh aya panelis nu aya di Kementerian Komdigi. Kanggo ngakoordinirkeun eta supados di take down nomorna gitu mang. Itu upaya pemerintah pusat kanggo memberantas hoax. Nah, Kominfo daerah saja tinggal laporkeun eta. Nah, Kominfo daerah dalam rangka upaya untuk literasi digital, mangkani didamelkeun eta teh rilisna. Sapertos tadi, informasi anu ngaku-ngaku Pak Bupati, padahal mah bade nipu. Leres. Nah, didamelkeun eta teh infografis nama kanggo disebarkeun dina media sosial, dina Instagram, dina Snap WA, dibagikeun ka balarea supados engke anu maca teh terang informasi bahwa aya kemungkinan anu mengatasnamakan Pak Bupati. Nah, gitu kanggo anu niat kirang sae. Leres. Alhamdulillah tadi Mang Pentil pernah kelas senang manggani. Nuhun teh upaya proaktif masyarakat Mang sae. Urang oge teu kenging si itu rek tipu tapi ngantepkeun gitu mah. Nuhun nuhun. Amal eta. Nuhun Kang nuhun. Dari yang dulu embung mang katipu atuh. Nang kene sing ieu gramang sing cerdas. Jangan nilai ieu teh pesan WA teh ulah sekaligus langsung percaya mentang-mentang foto bupati. Gitu bilang nya ka bupati kedah dicek faktanya. Kedah dicek faktanya. Browsing we mang tina wifi publik misalnya teh konekkeun komitmen juta aya kuota. Ieu informasi ieu leres atana pintu. Eta mah biasa ayeuna mah. Seueur alat bantuna. Alhamdulillah. Gitu. Bupati Ciamis mah tara minta sumbangan osoke nyumbang. Eta pisan eta oge seueur rilis berita mah. Eta oge seueur pisan kacira. Tara minta sumbangan nyumbang osok. Eta teh. Itu sehingga mungkin dengan kebaikan beliau ini ada upaya-upaya oknum untuk merusak kredibilitas beliau seperti itu sehingga dianggapnya oleh masyarakat yang memang kebetulan tertipu jadi tidak percaya kepada tokoh. Nah inilah upaya kita bersama warga Tatargaluh Kabupaten Ciamis kita berantas hoax. Di Kominfo gaduh klik namina celik Ciamis libas hoax. Di Kominfo aja mangga di follow Instagram namang. Alhamdulillah. Pokoknya mah janji ayana naon engke rek dibewakeun ka masyarakat. Luar biasa. Ayana naon pengaduan, ayo urang datang ka Kominfo. Kami lebih jelas. Gitu. Kang hatur nuhun nya. Alhamdulillah. Mangga waktu istirahat. Manteu atuh mang layanan publik mah harus. Aduh. Alhamdulillah. Bangga ajak pasien. Ayo tuh. Siap. Nuhun Bang Gani. Nuhun. Hatur nuhun. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.